Hei Nyai, temenan cicing di lawang panto. Pamali, bisa nang jodoh ke? Ti zaman baheula mula, para karuhun urang tegesna para karuhun Sunda, tetela geus boga padika pikeun nangtukeun papagon hirup anak incu buyut jeung turunanana. Dina sarengkak jeung sapari polahna, estuning sok tarapti jeung ati-ati. Lebah nerapkeun aturan ka budakna sok tara ku cara togmol atawa langsung nemrag, tapi sok dibalibirkeun ku rupa-rupaning dongeng pieuteungeun atawa ku cara nyieun aturan-aturan panyaram anu sok disebut pamali. Eta kecap kapamalian teh ngandung harti hiji larangan ti karuhun atawa larangan ti kolot urang sangkan ulah migawe hiji pagawean lantaran sok aya matakna. Eusina siga anu nyingsieunan, padahal di satukangan nalang eta panyaram teh aya maksud jeung tujuan anu nyamuni. Anu eta maksud jeung tujuan teh kudu di surahan jeung di pikiran deui. Tah bakal kaharti jeung kabukana eta rahasia silip siloka jeung sindir anu aya dina kecap kapamalian eta, di mana budak geus sawawa jeung geus bisa mikir dewasa oge geus loba luangna. Contona, ulah sok diuk di lawang panto bisi nongtot jodoh. Padahal maksudna mah ulah urang diuk di lawang panto teh bisi ngahalangan jalma anu erek ngaliwat ka imah urang. Lamun urang cicing wae di lawang panto tangtu wae urang bakal kadupak ku jalma anu erek ngaliwat ka imah urang. Nomor kaduana, ulah sok tatalu ti peuting, bisi matak ngundang jurig. Hartina mah kaharti sabab lamun peuting mah eta waktuna keur istirahat. Eta lamun urang aya sora saeutik ogena di waktu peuting mah bakal kadenge wae. Jadi lamun tatalu di peuting teh matak ngaganggu ka jalma anu keur istirahat. Hatur nuhun.